Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita siluman leuweung demit bagian anu ka 3 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksakatik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng siluman leuweung peteng bagian anu ka 3. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Para wargi sadayana sabenerna mah nalika Kirangga Seta asup ka nagri siluman sarta maluruh jalema anu keur direteanganana ka kerajaan Prabu Giriweling anu nurutkeun paningali batina memang aya di dinya, memang teu salah ngan kulantaran Rangga Seta manehna hirupna kapareungpeunan keneh ku urusan duniawi. Jadina nu dipaluruh ku Rangga Seta teh teu kapanggih atawa teu katenjo. Saurang jalma anu dedeg pangadegna jangkung sembada, papakeana sing sarua hideung, beungeutna oge sarua ditergos ku lawon hideung. Harita eta jalma teh keur diuk di luhureun batu anu aya di jero guha tempat cicingna. Katelahna eta jalma anu diteteangan ku Kirangga Seta teh nyaeta Eyang Kuncung. Ari tempat dumuk matuna Eyang Kuncung henteu angger atawa henteu netep di hiji tempat, di mana we sakahayangna. Kadang sok aya di alam nyata, aya oge di alam lelembut atawa di alam siluman seperti waktu harita. Samalah aya namanehna di alam siluman oge Prabu Giriweling mah teu ieu apaleun. Jadi memang seperti nu dicaritakeun kamari, yen teu loba manusia atawa bangsa naon oge anu bisa nempo ka Eyang Kuncung.
Kirangga Seta apaleun geuning aya di ieu tempat, tapi matana teu awas ka aing. Hartina manehna geus bener-bener ngalanggar kana sagala rupa ilmu anu dicangkingna. Sabab ceuk panempo batin aing mah manehna teh lain jalma anu jore-jore, lain jalma anu sepi ku pangarti sepak tina pangabisa. Ngan hanjakal kitu talajakna. Wayana hiji waktu mah isuk jaganing geto anjeun jeung turunan anjeun bakal pinanggi jeung apes Rangga Seta moal bisa merangan kana sagala hal anu dipilampah ku turunan aing. Kaasup manehna sorangan moal deui oge bakal pinanggi jeung kasangsaraan. Balukar tina laku lampah manehna salila ieu anu geus mindeng ngarugikeun jeung nyangsarakeun jalma rea, nepi ka nimbulkeun loba korban jiwa alatan kakejeman jeung kabiadaban anjeun jeung anak buah anu diparentahkeun ku anjeun sakabeh. Dagoan karmana Rangga Seta kitu cek rentesna Eyang Kuncung. Saterusna mah Eyang Kuncung sat ngarapatkeun kadua dampaleungeunna dina luhureun sirahna. Panonna dipeureumkeun, silana beuki direkepkeun. Teu lila bray. Panon Eyang Kuncung beuntak, pok deui ngagerendeng. Tapi sanajan kitu oge anger ieu mah aing kudu nepungan si Rangga Seta, sabab aing boga kawajiban pikeun mepelingan ka manehna. Nu salila ieu geus milampah pagawean anu nukang nonggong jeung katangtuan agama katut dari gama. Tapi waktuna acan pas ieu ayeuna mah keun isukan atawa pageto pasti aing bakal nepungan manehna. Cabati kitu aing boga keneh urusan rengsekeuneun jeung saurang manusia nu danget ieu geus dianggap murid ku aing. Ari sabab memang diri aing teu boga katurunan dikendruskeun sagala cita-cita jeung paniatan aing anu can tina kahanan. Sameme aing tilar di alam dunia, aing kudu bisa nurunkeun heula sakabeh ilmu sok sanajan ka murid lain katurunan aing sorangan oge. Nya, ayeuna mah kajen mereskeun urusan murid aing. Cek garantesna Eyang Kuncung deui. Cacap nyarita kitu, las jirim Eyang Kuncung nyaho-nyaho geus ngiles leungit di tempatna. Cag kayaan Eyang Kuncung urang tinggalkeun. Ayeuna urang nyaritakeun deui ki Rangga Seta. Sakumaha biasa harita ki Rangga Seta keur ngalakukeun mujas medina di tempatna anu maranti. Nyatana di jero guha anu aya di hiji leuweung anu arang Kagiridig atawa Kasabaku Manusa. Sabot keur husu-husuna aya dina sajeroning tapana. Kadenge di luar guha aya sora anu blag-blig-blug jiga sora lengkah suku. Tapi ki Rangga Seta teu malire. Sabab manehna teu hayang batal dina ngajalankeun mujas medina. Sedengkeun anu di luar teh memang bener pisan eta teh sora suku. Nyatana aya sabaraha urang jalma nu taya lian eta teh Ki Sangkala jeung balad-baladna anu waktu eta ngahaja nepungan pamingpinna
rek laporan ngeunaan pagaweanana salila ieu anu teu weleh aya nu ngagagalkeun ku salah saurang jalma anu nepi ka danget harita. Kisangkala can bisa nganyawankeun ngeunaan saha-sahana eta jalma anu sok ngahalangan kana pagaweanana. Duh, kuring mah tuani euy asup ka jarona ge ki. Sok sieun disebut culangun atawa cumantaka teu sopan. Coba geus tereh hareup-hareupan deui ieu teh ki euy. Cek si Burhan, basa maranehna geus aya di hareupeun lawang guha. Kabehna aya 5 anu daratang teh. Nu saurang minangka gegedugna nyaeta Kisangkala. Nu opatan deui balad-baladna. Di antarana aya si Burhan, si Kasdi, si Sardi jeung si Kohar. Srog Kisangkala maju ka hareup. Pok nyarita ditujukeun kanu aya di jero guha. Sampurazun, Ki, ieu kuring sabalad-balad Ki. Rek aya keperluan ka Aki. Aya kitu manawi Aki dilebet Ki. Cenah cek Kisangkala nyebutna teh Aki ka Kirangga Seta teh. Salaku nu jadi pamingpinna, guru spiritualna. Ari Ki Rangga Seta teh mangrupakeun pamingpinna sakabeh gerombolan nu aya di wewengkon eta. Panggero Kisangkala eueuh nu nembalan. Kayaan sepi jempling, rehe combrek simpe. Jika nu eueuh pangeusina di jero guha teh. Ukur sora jangkrik jeung cari cangkas anu mimiti di sarada. Pikeun mapag mangsa peuting anu moal lila deui mungkas mangsa beurang. Eueuh sasaha geuning di jero guana oge ki euy. Gua keur nyanyabaan meureun pamingpin urang sararea teh. Kumaha atuh mun geus kieu ki euy? Si Kasdi minta keputusan tinu jadi gegedugna. Nyalamun nyaba ka mana ieu teh deuleu. Da moal salah ilmu panarawangan dewek mah euy. Sidik pamimpin urang teh aya di ieu gua di jero. Pasti aya ceker tega teh dewek oge. Jika nama keur tapa kagok cenah euy mung kaganggu. Nah, keur kagok kumaha maksud Kisangkala teh Ki? Cek si Burhan ngarasa teu ngarti kanu diomongkeun ku Kisangkala. Si laing mah belat geuningan Burhan. Apanan pamingpin urang teh pagaweanana burang beuting oge tatapa we jeung tatapa. Beda jeung urang mah panangan ukur udud we jeung udud. Jadi pastina pamimpin urang teh ena oge keur tapa keneh jigana. Can lugai tina mujas medina. Cek Kisangkala ngajelaskeun ka anak buahna. Nah, hayang naon atunya pamimpin urang teh meni eueuh eureuna pisan tina tatapana euy. Apanan pamimpin urang mah geus puguh luhur ku ilmu jembar ku sagala pangabisa. Nyana panaon deui atunya euy. Hayang duit pan aya satoran ti urang. Hayang randa tinggal marenta ka urang neangannya. Aneh teu ngarti uing mah euy ka pamimpin urang teh. Cek si Burhan bari garo-garo teu atul kana pipina. Gandeng dulu ngomong teh si laing masuk ka mana karab si Burhan. Kumaha engke mun kadengieun ieu ku pamimpin urang. Hayang disantet jadi monyet ku pamimpin urang sia. Cek Kisangkala molotot ka si Burhan. Atuh dikitukeun mah jep we. Si Burhan jempe teu wani nyarita deui. Da embung meureun mahena oge ari disupata jadi monyet mah. Sanajan beungeutna tepati jauh jeung monyet oge. Keur jarampe kitu kadenge si Kasdi nyarita. Jadi kumaha tuh ki euy? Si Kasdi ngareret ka Kisangkala. Wayahna euy. Urang daguan we di dieu. Sugan moal lila oge
pamimpin urang teh lugay tina tapan euy wayana dagoan. Kumaha mon nepi ka isuk teu lugay-lugay wae ki? Si Burhan ngilu nyarita deui. Ulah sok ngahariwangkeun hal anu can kajadian deuleu si Burhan. Belat wae si mah tadi mulat teh. Ye, hirup mah kudu boga kayakinan deuleu. Da dewek ngomong kitu teh lain ukur tambah bau sungut. Tapi dibarengan ku ilmu, dewek yakin yen pamimpin urang bakal nepungan urang aya di jero. Ceki sangkala molotot dewe ka si Burhan. Atuh jep deui si Burhan teh jempe. Manehna serba salah. Tapi barang keur pacental-cental kitu, bray. Lawang guha anu dijieunna tina batu sagede panto imah teh katempo muka. Atuh kisangkala jeung balad-baladna meh bareng ngararieu. Katempo di lawang guha aya hiji jirim bodas-bodas keur ngabadegah. Panonna nu semuhurung rutret kanu keur pating caranteng hareupeun guha bari caroloho. Pok eta jirim tayalian kirang gaseta nyerita ditujukeun ka kisangkala. Anjeun geuningan sangkala. Ya, kajero. Cek kirang gaseta. Geus ngomong kitu mah. Manehna asup deui ka jero guha. Kisangkala ngiceupan mere isarah ka balad-balad dan opatan. Atuh teu kudu ngadua kalian marentah. Balad-baladna nu opatan harita keneh bring arasup ka jero. Nuturkeun kisangkala anu geus ngalengkah ti heula. Sanggeus sararea aya di jero guha, kisangkala jeung baladna nu opatan ngajaranteng. Sabab di jero guha teh kacidap poek meradongna. Estu eueuh cahaya saeutik-eutik acan. Keur mah harita teh geus nincak kawanci peuting. Katambah-tambah kangaranan di jero guha. Broning peuting beurang oge sarawe sok poek. Tapi untungna teh kirang gaseta make papakeana sing sarua bodas. Jiga resi teh. Jadi najan teu sidik kana beungeutna oge, ari jirimna mah jelas katenjo. Coba ti kitu. Najan dinu caang oge ari beungeut kirang gaseta mah moal katampo ieu sabab henteu pernah leupas tina tergos bodas anu nutupan kana beungeutna. Jadi moal nyaho kana beungeut atawa rupa nu sabenerna kirang gaseta. Jadi kisangkala jeung balad-baladna sabenerna timiti manehna jadi abdi satiana kirang gaseta can pernah nampu beungeutna. Pok kadenge harita kirang gaseta nyarita. Ulah pating jaranteng kitu atuh ilaing sangkala. Sok dariuk dah dina batu-batu nu ngahaja paragi diuk eta teh. Nah teu katarempo ku aranjeun eta tempat diuk poek atau kumaha. Heug atunya urang cangan heula ieu guhana. Cacap nyarita kitu Pelesat tina ramo-ramo leungeun kirang gaseta ngabarasat keluar cahaya bodas meni matak serat. Kejadian saterusna bray we. Di eta guha teh jadi mabrak caang lir di caangan ku lampu patroma. Kisangkala jeung balad-baladna nepi ka pating rariceung jiga nu karek hudang tina sare. Rek teu kitu kumaha atuh. Tina poek langsung kanu caang. Jadi seseuneun meureun. Komo aya katempo ayeuna mah. Nyawe di hareupeun maranehna aya sabaraha batu anu ngajajar. Jiga nu meunang ngahaja dijajarkeun paragi dariu. Jaba eta batu teh katingalina meuni geus lalecir tur harerang. Kawasna mah geus mindeng aya nu ngadiukan.
Da Kisangkala jeung balad-balad nama karek harita asup padinya teh. Keur waktu ti heula manehna tepung jeung pamingpin nama lain di eta tempat. Katara jirim pamingpin nyatana Kirangga Seta eces tur jelas. Kirangga Seta keur diuk luhureun batu anu nemprak papakean sarwa bodas. Tapi anggar ari beungeut nama teka tempo sabab make tergos anu rupana bodas. Teu lila Kisangkala jeung anak buahna nu opatan gogek dariuk da luhureun batu nu ngajajar. Hatur punten abeki, upami abdi sareng balad-balad tos ngaganggu kana kahusuan tapa beratana pangarsasun. Cek Kisangkala bari rengkuh jeung manggut bangun anu ajrinakeun. Teu nanaon Sangkala, teu nanaon. Kula sabenerna geus apal kana naon rupa nu salila ieu geus karandapan ku anjeun jeung balad-balad anjeun. Sabab golongan anu sejen mah geus leuwih ti heula lalaporan ka kaula. Jabati kitu perlu dikanyahokeun ku Ilaing tur anak buah Ilaing. Yen dina waktu ayeuna sakabe anak buah kula anu sumebar ka sababaraha wewengkon kabeh geus beunang kacerek kun wajib. Unggal-unggal pelemburan kiwari geus aman. Eueuh gangguan ti pihak gorombolan ti pihak urang. Bagja kumanjangan anjeun jeung balad-balad anjeun mah bisa salamet. Teu kacerek kun wajib jiga nu lainna. Kula oge rumasa teu bisa nulungan ka sakabeh anak buah kula nu ayeuna geus araya di jero pangberokan. Atungunan jalema nu salila ieu sok ngalang-halang kana pagawean aranjeun. Geus bae teu kudu jadi bahan pamikiran. Sabab eta mah geus jadi urusan pribadi antara kula jeung eta mangkluk. Ayeuna antara anjeun katut balad-balad anjeun geus eueuh hubunganna naon deui jeung kula. Bebas lubar. Prak geratang tukeun pilihan hirup aranjeun sewang-sewang. Kula geus ngabebaskeun ka anjeun. Ngan kula rek mere saran ka anjeun sararea. Oman ulah wakamarulang ka keluarga masing-masing. Sabab marane sakabeh geus jadi udagan pikeun pihak anu wajib. Sagitu danya ti kaula. Hampura lamun salila ieu kula geus nyangsarakeun ka marane sakabeh. Beral ayeuna mah ger arundur ti hareupeun kula. Lain ngusir, tapi sakabeh keur kasalametan diri aranjeun sakabeh. Keun masalah ngarampok mah geus lain parentah ti kula ka aranjeun deui. Kula geus ngalepaskeun jeung ngabebaskeun aranjeun sakabeh. Cacap nyarita kitu Les cirim Kirangga Seta ngiles ngaleungit ti hareupeun Kisangkala jeung balad-balad. Atuh kaayaan oge jadi poek mongkleng jika tadi deui. Sawatara eta Kisangkala jeung balad-baladna sajongjongan mah ngadon pating harulang ta anu cumarita. Lila kituna teh aya kana setengah jamna. Tapi antuk nama pok kadenge Kisangkala cumarita. Kitu geuning euy, kaputusan ti pamingpin urang sararea teh euy. Anu kacendekanana ti samet ieu urang geus bebas euy. Geus teu jadi anak buah na manehna deui. Dewek oge karek nyaho yen batur-batur urang nu sejena geus katarewa ku pihak nu wajib. Paingan atuh asa teu kadenge beja-bejana euy.
Hayu ayeuna mah urang kaluar ti gua euy. Urang neangan tempat anu merenah pikeun babadamian ngeunaan pipataeun urang sararea keur kahareupna euy. Sabab da geuning urang teh cek pamimpin tadi keur jadi buronan biak nu wajib cenah euy. Hartina urang teu bisa balik deui ka lembur. Nya teu bisa balik deui ka lembur asal urang sewang-sewang euy. Bahaya bisa katewa. Reg Kisangkala eureun heula nyaritana. Diselangkun reuy Ciduh jiga anu ngarasa tuhurun. Tapi teu lilapok Kisangkala nulikeun deui caritanana. Tah gitu euy. Jadi saacan bener-bener kayaan aman mah urang moal bisa wakamulaan. Mudah-mudahan we isuk jaga ninggeto mah para pihak anu wajib anu rek newak urang di parahueun. Meh urang bisa marulang ka lembur pikeun bisa panggih deui jeung anak pamajikan katut keluarga masing-masing. Ceuk Kisangkala panjang lebar ngajelaskeun ka anak buahna. Saterusna Kisangkala jeung balad-baladna kalaluar ti eta jero guha. Laju maranehna lalumpang teu puguh arah jeung teu puguh anu dituju. Sabab bisa disebutkeun hirup maranehna kiwari mah geus teu puguh tujuan. Geus teu jadi deui gorombolan anak buah pamimpinna anu salila ieu dijadikeun gunung pananggehan. Rek balik ka lembur da puguh sieun. Antukna maranehna ngadon asrukan di tengah leuweung teu wani asup ka pilemuran. Cag Kayaan Kisangkala jeung balad-baladna anu geus dibebaskeun tina anggota gorombolan ku Kiranggaseta urang tinggalkeun heula. Mudah-mudahan kahareupna bisa kaguar deui. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Eyang Kuncung. Harita wanci pasosore di patempatan Eyang Kuncung nu ayeuna mah tempatna teh aya di hiji pasir nu aya sakiduleun lembur Cisangkan. Sakumaha nu dicaritakeun samemehna. Eyang Kuncung mah henteu matuh cicing di hiji tempat. Salawasna sok pipindahan. Teuing naon maksudna? Teuing meureun can manggih tempat anu pas jeung hatena. Eyang Kuncung cicingna di hiji saung nu ngahaja meunang nyieun duaan jang murid tunggalna nu tayalian ti Mang Dira. Ari Mang Dira teh bapana Jang Rahmat teh anu disangka jadi gerombolan ku urang warga Pilempuran Cisangkan. Jadi geuningan selila ieu anu dianggap biluk jeung gorombolan ku tatangga-tatanggana teh nu bener mah Mang Dira teh cicing jeung Eyang Kuncung. Nah atuh menit teu balik-balik ka lemburna. Padahal pan ayeuna mah gorombolanna oge geus ditarewakan. Hartina lemburna oge geus kaayaan aman. Engke pasti bakal kanyahoan. Naon sababna Mang Dira nepi ka dangat harita masih kene can mulang ka lemburna. Perlu dikanyahokeun sanajan eta patempatan teh jiga anu negrak tapi ku kaluhungan elmuna Eyang Kuncung eueuh saurang jalma oge anu bisa nempo ka maranehna kaasup kana saung anu dipake caricingna anu nyeungcleuh luhureun pasir. Katingalina ku jalma anu pareng ngaliwat ka dinya mah katamponan teh ukur tatangkalan we anu rajeg. Paselang jeung batu-batu cadas anu pating jungkiring sagede-gede beuteung munding. Pok kadenge Eyang Kuncung keur cumarita ditujukeun ka Mang Dira. Anu harita keur diuk pahareup-hareup dina babangkuan anu dijieun tina awi nu aya hareupeun saungna. Dira wayahna anjeun moal waka diidinan bikeun mulang ka lembur ku Eyang.
kenwe cing sabar jeung tu kudu hariwang ngeunaan anak jeung pamajikan anjeun Madira. Sabab nurutkeun panenjo eang maranehna kiwari hirupna teu susah-susah teuing. Sabab geuningan balad-baladna Kirangga Seta nu salila ieu sok nyangsarakeun jeung malingan sarta ngadurukan imah-imah urang lembur teh geus bareunang katarewakun wajib. Hartina unggal lembur teh ayeuna mah geus kayan aman tingtrim. Kasup lembur anjeun nyata lembur Cisangkan geus aman dira. Cek Eyang Kuncung ngajelaskeun sagalana kayaan di pilemburan ka Mang Dira. Sumuhun Eyang. Sim kuring mah ngiringan we kumaha saena Eyang. Komo ayeuna istri sareng murang kalih abdi tos teu susah sapertos waktos dipayun mah. Abdi bingah ngupingna. Teras kumaha atuh pialampaheun abdi salajengna ieu teh Eyang. Cek Mang Dira hayang meunang kapastian ngeunaan kumaha keur kahareupna. Jadi kieu Dira, seperti nu geus dicaritakeun keur waktu kamari-kamari ku Eyang. Anjeun teh geus dianggap biluk ka para gorombolan ku urang lembur mah. Sabab anjeun ngreles teu bebeja ka pamajikan anjeun. Eta sakabeh geus nimbulkeun kahariwang keur anak pamajikan anjeun. Oge nimbulkeun kacurigaan keur sakabeh tatangga-tatangga anjeun. Tah eta sakabeh teh alatan pagawean Eyang. Sekali deui Eyang menta hampura, tapi cing yakin ieu sakabeh dilakukeun samata-mata keur kahadean, khususna keur diri anjeun. Umumna mah keur sakabeh balarea urang bilemburan kitu da Dira. Cek Eyang Kuncung. Kang Dira katempo kerung jika nu can paham kana maksud caritaan Eyang Kuncung. Maksudna kumaha Eyang? Eyang Kuncung kadenge nyarita. Maksad-maksadna keun bae ayeuna mah teu kudu hayang dijelaskeun ku Eyang. Anjeun teu kudu hayang nyao. Lamun anjeun teu ngarti kana dicaritakeun bieu ku Eyang mah keun dangke oge bakal kaarti ku sorangan. Oh kitu Eyang. Geus ayeuna mah urang leureum heula. Nah kunaon Eyang? Beak waktuna jig Heueuh. Waktosna kabujeng see wadia balad dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.